Kok jadi nagih ke orang 100 kumaha ieu ceritana? Pan abi teh tadi teh nginjem duit 200. Heeh. Nya, Heeh. 200. Ieu arek kakarek aya 100.000. Berarti kan Mama Odeng teh boga hutang ka urang 100.000 deui. Apaan aing bogana 100 ya teh? Apaan 200 mah kaperluan dirinya. Jadi aing kudu kumaha ieu? Nya aing jadi boga hutang. Pan pan urang tadi ge. Mama Odeng, abi butuh duit 200. Mama Odeng ku sabab ayana 100, berarti boga hutang Mama Odeng ka abi 100 deui. Kitu. Kela aing ieu. Asep pinjam duit ka aing 200. Aing boga 100 ke aing jadi boga hutang ka si Asep 100. Kela aing lieur euy. Sok balikeun deui nyawa eta duit. Kumaha Yo, aya nasib? sok. Sok balikeun deui aing tadi kumaha ieu aing jadi lieur jadi aing boga hutang. Pati nya pinjam lagi lain. Apaan heuh? Yo, tadi ge. Mama Odeng, abi butuh duit 200. Heeh. Sok. Mama Odeng aya sabaraha eta? Balikan deui aing boga 100. Heuh, ieu 100 kan? Heeh. Heuh, ku sabab abi nginjemna 200, berarti Mama Odeng boga hutang ka abi 100.